Jadi kita di dina poe kiamah teh bakal aya dua wajah. Aya wajah anu gumbira, anu bungah, marah mai. Pinuh ku kabungahan. Kumargi bungah tersebut kusabab amal-amal keur di dunia. Anu tangtuna secara dohir di dunia mah mungkin loba ceurikna, loba masakatna. Nah, lamun didinya geus bunga maka eta bunga anu panungtung. Nu moal cilaka deui, nu moal hajan deui, nu moal prihatin deui. Beda jeung kabungah dunia. Lamun ayeuna urang keur aya dina kabungahan, maka kudu ditanyakeun, naon nu sabab jadi bunga? Sebab motivasi nu jadi bunga mungkin bakal beda. Sanajan barangna sarua. Nalikana jama gaduh acuk sae bunga, nalikana jama kenging artos bunga. Nah bungana teh kusabab artosna tanapi kusabab anggeanana. Atanapi bunga teh kusabab anu masihanana. Di dieu jami bakal terjadi dua rupi. Lamun jami bunga ku objek tangtos kaituna moalana bungahna. Ketika eta teu aya objek anu ngajadikeun bunga nyaeta contohna tadi pakaian jeung artos, eta si jama bakal ngarasula atanapi bakal ngalakukeun hal-hal anu matak nyilakakeun kana dirina. Tapi lamun ninga anu masihanana bungah ku sabab nu masihanana, maka teu aya bentenan tawis masihan artos jeung masihan nu teu raos. Sabab sarua masihanana ti dinya, sarua ti nu masihanana keneh ti Allah. Nah nalikana urang bisa menyadari tentang hal ieu, maka ieu nu bakal nangtukeun kabungah jeung henteu bungahna jaga di yaumul kiamah. Di mana geus bunga maka di poe kiamah mah tangtu la haupun alaihim wala yahzanun deui, moal aya prihatin deui, moal aya kasieun deui. Beda jeung kabungah dunia nu tadi oge papasangan. Nah matak di akhirat teh kete aya jalma nu marah mai akibat di duniana seueur amal, seueur padamelan nu matak ti kabungaheun. Sok sanajan realisasi amal nama justru nya capek pan. Tamu da ayeuna ngaji apa nu dieu teh mantak ti kabungaheun jaga di akhirat teh. Nya. Tapi pan tinggal we kanyataanna karasana. Panrosna mah ngagozod gitu nya. Disimut. Gitu. Atanapi salat, atanapi ibadah-ibadah nu sanesna. Tah ama-ama eta nu matak wa wujuhu yauma idin nadirah. Eta beungeut-beungeut anu matak marah main teh nu kitu. Amal-amal anu sae. Terus aya deui rarai-rarai anu kalintang pisan merengut baeud. Ibarat baeudna jalma nalikana mendapatkan laporan anu awon. Laporan musibah. Laporan anu pikaruwaseun, laporan anu pikahoreameun.
wa wujuh yauma idim basir. Dina poe eta teh aya jama-jama anu beungeutna teh istuning dikhawatirkeun. Naon sababna? Sabab manehanana termasuk zaman nu teu boga. Zaman nu pakiratun adimatun, pakir kacida gedena. Maksudna pakir akhirat, miskin ama, miskin pakir ama. Jadi kadunu dia bimana aya kona, yakin cenah ieu mah. Sigana kuring mah aya arep-arepkeun cenah ayeuna teh. Da baheula geus beak di dunia. Tunggu di parud catang di rumpak. Baheula geus ngarang geus teu ngadenge Quran, geus teu ngadenge papatah. Nya. Amah ku amana ngan ukuria. Terus di mana dipiwarang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala teu daek ngalaksanakeun. Sehingga eta si jama pakir jaga di poe kiamat. Kala sing inget ida balagoti taroki di mana napas geus nepi kana tulang genggerong tah. Idinya bakal aya anu ngaharewos nu nyarios manro. Sa eta anu naik nu munggah kaluhur. Yadunnu annahu firaq. Sarta yakin eta nu naik kaluhur tanya eta buktosna roh teh geus moal balik deui ka dunia. Papisah ti dunia. Mimiti panan mapai nya cek dina dako iku ahbar mah. Tina inung suku. Terus mapai si roh teh kaluhur. Nepi kana imbit tret kati ninga kahanap. Cenah paeh teh ieu teh suku geus teu oyag-oyag acan ceuk si roh teh. Nepi kana dada. Didinya mah geus teu kainget ka alam dunia. Geus teu sadar didinya mah. Matak didinya pisan si setan nyieun 3 pasukan cek dina kitab mah. Dina pas maot teh si setan teh aya 3 pasukan khusus eta mah pasukanna teh. Nya mun cek di dunia mah Kopassus gitu. Khusus iblis-iblis profesional. Nu diutus ti kiri, ti kanan jeung ti hareup. Nu meuti pasukan ti kanan ngagoda. Sina murtad. Sina si jama eta ngarasula dan sebagainya. Maka didinya perlu bimbingan di zaman nu hirup. Numoy aya hadis lakinu mautakum biqouli la ilaha illallah. Ta mautakum di dinya teh maksadna hartosna kanu dek maut. Salah sawios tafsirna sanes hartosna. Mangka seseueuranna mah nafsirkeun lakinu mautakum biqouli la ilaha illallah teh nalikana rek maut gitu. Numawi sapalihna kelompok pan ngabidahkeun takin di kubur mah. Sebab mautakum di dinya artina sebelum maut. Jadi persiapan dek maut tadi dinya si jama ditakin la ilaha illallah la ilaha
illallah sing ancan sabab harareseun eta teh lamun anu jauh tina dikir mah hese ngucapkeun la ilaha illallah oge dina nalikana kitu sing ancan upami teh mah geus nepi kana dada geus ngangseg ceuk Sunda diringkes bisi heseun Allah 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 gitu hese pan eta teh mentak mending ayeuna sing seueur dikir teh sing seueur mengingat Allah teh hese geus sakarat mah saleuheung ge lamun aya anak nya ngarariung babaturan dulur-dulur ngarariung mangnakeunkeun narajang mun budak nu gede sibuk ku gawena budak nu kadua sibuk di palasar budak nu katilu sibuk da jadi pagawe pokona mah eueuh hiji-hiji acan anu ngurus padahal manehna dikitukeun teh baheula teh heuh diurus kumanehna dibiayaan disakolahkeun akhirna budak anu salikur teh nu jasa kolotna eta ngurus teu aya hiji-hiji acan anu mangnakeunkeun jeung nu mirosea padahal nu 20 hiji teh diurus teh ku kolotna kuduaan tak kitu hebatna orang tua teh orang tua mah 20 hiji anak bisa diurus nepikeun ka sukses tapi 20 hiji anak kadang-kadang teu bisa ngurus 2 kolot Numai urang sebagai putra meureun sing rasa rumasa di dinya. Numawi lamun teu titip agama ka budak, lamun teu titip pesan-pesan moral kanu jadi anak, nya kitu akibatna. Lamun ngarahkeuna memang kana kedunawian nyawayahna we meureun dinarikana maot teh. Kalah ngurus dunya ada ku urang diarahkeun ka dinya.